bangun jalan. Tapi napi ka ayeuna masih jalan lumpur cenarek mere bantuan. Tapi nganu deket kantor nu kabager unggal kampanye loba foto ora seuburi leungeunna teu lepas ti rakyat. Tapi sanggeus menang kursi istimewa nu kadenge ukur sora paling teh nyalakeun cuaca. Janjina teu apal ka jadwal cenah 2 minggu nepi sataun teka duka. Cenah rek nurunkeun harga pasar nepi ka endok hargana asa emas tina Swisana. Janjina teu apal ka jadwal unggal naon salahkeun prosedur nu ribet. Tapi upaminya tu anggaran cepet pisang kawas transfer dompet digital. Cenah rek ngarekrut nu kompeten tapi kadenge nu lolos main cu RT jeung sobat lama. Cenah rek nolong petani tapi nu ditolong mah pabrik nu tara lempeng ka sawah sakali-kali. Nu duka ka gitu nu kabur ka dieu rakyat nu sabar hayo terus ngantri. Penting mah asup pipi jeung foto resmi padahal nu dikerjakeun ganti-ganti logo strategi. Janjina teu apal ka jadwal tiap ditanya sok nyebut kami tengah koordinasi. Tapi sakuduna mah rakyat nu ngawas kudu melek sanajan waragat sarapan beuki pipis. Mun bener rek jadi pamimpin ulah ukur bisa seri jeung nyawer. Rakyat teh lain boneka pameran tapi makhluk hirup nu kudu diajenna. Teu kudu gesik dina baliho cukup nyata dina jangan rusak nu can dipoto. Janjina teu apal ka jadwal tiap ditanya sok nyebut kami tengah koordinasi. Tapi sakuduna mah rakyat nu ngawas kudu melek sanajan waragat sarapan beuki tipis. Mun bener rek jadi pamimpin ulah ukur bisa seri jeung nyawer. Rakyat teh lain boneka pameran tapi makhluk hirup nu kudu diajengan. Teu kudu gesit dina baliho cukup nyata dina jalan rusak nu can dipoto.